Bang Toyib, Bang Toyib, untuk Cina sama kumaha sih kumaha? Bang Toyib, kenapa tak pulang-paling? Pulang-pulang lengkang. Aduh, geus sagala-gala teh. Kang, woi. Eta dulur kurang ge pakarek panggil sono. Saha? Engke aya dulu teman. Sobat. Wadah. Sang Burasud. Wah, iya Pak Toyib dia mah. Iya. Lu tahu tuh balik-balik. Iya. Nyatanya sing aran teh sing halus-halus anu ngaregedeun mirip namanya ge Toyib. Nah, artinya Halus teh Toyib teh. baiknya. Mana aran saha? Daplum. Oh, mana disebut KDM teh? KDM. KDM naon sih? Kang Daplum merana. Sarua urang di KDM. Tahu KDM? Kang Daplum merana. Baru siapa duda deh ya? Lu becak-becak wae selalu anu bohong. Aing mah terus terang teh ya. Beungeut kawas kieu, tapi aweuna loba. Beungeut teu alus-alus teuing padahal ya. Tapi Cacak beungeut kieu. Komo amun beungeut siga akan beak barang randa ge. sip goblok. Dosa. Lain urang teh mati ya. Adik-adik. Mane padu bae naik ka panggung. Kudu jadi pemikiran aing ka bawah. Awak Bang aing utang bagi besi bebrung. Lain, iya awak sagede kieu urang sok mangarunyakeun aya lahiran kumaha ieu mah. Ya, canyahoan urang lahir canyahoan. kumaha bro. Ya, dalang mah ku Pak Haji. Mana? Pak Haji untung mah di rumah sakit. Iya mah di bengkel elas. Lain kakaringan ngereng aya nu lahiran di Las. Apaan urang mah reungeunna ge reuneuh munding sataun. Lah ya jadi batur 8 bulan mana mah 12 bulan. 12 bulan urang reuneuh munding. Kelai urang aya nyaho ya. Pan minumannya masa kitu-kituna. Mana awak sagede kieu ngalahirkeun anak kumaha? Di pretel. Ya menang heula. Terus